Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia balad aki para mancowar salam dunya di mana wae ayana. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetap dipaparinan kesehatan. Lahirna sinarang batina dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jejer lakon Dedemit Pasir Iblis. Ye dongeng teh kana kinyalira didongengkeun oge ku aki mugi wae nya, mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu pangbebrah kana manah pangrepeh kana hate. Ayeuna tos dugi bagian anu kagenep pamirsa kumaha lalampahan satrasna ieu carios urang Bandungan we sakadap deui sasarangan. Kangge anu nembean pisan mancon nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe we ditoel palebat tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Urang geureueuh deui pamirsa dongengna, mugi-mugi sasarengan urang ieu tiasa janten pangreah-reahnya kana seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Parsamakna atuh sor kolek channelna mangga kaparayun sadayana. Prung Rombongan jawara anu dipingpin ku Jawara Abok terus lumampah mapai jalan satapak anu kenca katuhunana rekep ku tatangkalan jarangkung badag sarta eurih anu ngajejembrung jararangkung. Hiji-hiji obor ditinggalkeun diselapkeun atawa ditalian dina dahan tangkal anu luhur pikeun andaan jalan pangbalikan supaya rombongan henteu tepi ka sasab. Di tengah jalan ngadadak Jawara Abok ngangkat leungeun katuhuna ka arah luhur mere isarah lamun rombongan kudu eureun reg atuh kabehan ge jadi eureun. Aya naon Kang? Tanya salah saurang jawara anu pangdekeutna ka Jawara Abok. Jawara Abok henteu ngawalon manehna ukur seuri bari nepakan tak-tak si Jawara. Coba tadi ke nomor teh. Cek Jawara Abok ka Jawara nu bieu ditepak tak-takna. Atuh si Jawara teh ngasongkeun obor anu dicekelna ka Jawara Abok. Waduh, tetap di tempatnya. Cek Jawara Abok bari tuluy ngalengkah lalaunan maju ka hareup. Salosin Jawara silih pelong bari beungeutna regeng saurang ge teu apal naon anu bakal dilakukeun ku Jawara Abok. Meh kabeh ngaragamang nyekel kana gagang pakarang sewang-sewangan. Jawara Abok ngerahkeun tanaga jerona ka sakujur badana utamana kana ti korojeng ceulina. Sanggeus ngalengkah maju aya kana 10 tumbakna reg Jawara Abok teh ngeureunkeun lengkahna. Obor anu dicekel ku leungeun kencana diacungkeun ka luhur. Tina bibirna kadenge sora ngaheot anu langgamna teh aneh. Beuki lila sora heotan Jawara Abok beuki tarik. Kabawa ku angin ngaliwatan tatangkalan sarta rapatna rungkun euri. Kocapkeun kitu jalaksana. Jeung jalung anu masih asruk-asrukan neangan jalan pangbalikan. Jawara leungeun wajah anu harita keur nyuai-nyuaikeun rungkun eurih ngadadak ngarandag. Bari curugna ditempelkeun kana bibirna mere isarah ka jalung sangkan ulah ribut.
Ningali kitu Jalung oge ngarandag eureun. Kadenge ku kitu jalaksana jeung Jalung hawar-hawar aya sora anu ngaheot anu lagamna aneh. Paroman kitu jeung ngadadak marahmay. Kitu ja nyalurkeun tenaga jerona kana ti corona saterusna manehna oge ngaheot lagamna nurutan lagam heotan anu bieu kadenge. Kitu ja ngeureunkeun heotanana teu lila kadenge deui sora heotan anu nembalan. Gep leungeunna kitu ja nyekel ka leungeun Jalung. Haye naon ki? Kitu ja katempuna mani bunga. Eta sora teh sora naonnya ki? Tanya Jalung. Geus, tututkeun bae kuring. Sataulah loba teuing tatanya nya. Kitu ja gancang lumampah nuju ke arah sora anu ngaheot. Sedengkeun Jawara Abok katempo bunga sabab heotanana aya anu nembalan tandaning Jawara leungeun wajah teh masih hirup. Jawara Abok gugupai ka batur-baturna salosin Jawara gancang nyamperkeun. Ceuk hacungkeun ka luhur tah obor teh. Ceuk Jawara Abok marentah ka para Jawara anu nyareklan obor. Tilu obor sesa diacungkeun ka luhur saterusna Jawara Abok ngaheot deui. Ayeuna mah sakabeh Jawara ngadenge aya sora ngaheot anu nembalan ti kajauhan. Ningali aya cahaya obor ti kajauhan kitu jalaksana jeung Jalung gegancangan lumpat. Bari tetep hati-hati duanana norobos rembetna ka kayon leuweung. Beuki lila sora heotan anu patemalan beuki deukeut. Tilu urang, ayo milu jeung kuring. Cek Jawara Abok. Tilu urang Jawara geuwat nuturkeun ka Jawara Abok. Jawara Abok tetep ngaheot tapi henteu saremen tadi ukur sakali-kali supaya henteu mancing ka si iblis anu ngageugeuh eta pasir. Karake leumpang puluhan lengkah ti belah kencang. Kadenge aya anu ngagorobas dua bayangan ngagejeng ka jalan. Opat Jawara langsung ngiserkeun lengkahna bari langsung masang kuda-kuda. Tilu Jawara langsung ting serepet ngalugas bedog jeung pedangna. Hei tekang teh jalain. Tanya Jawara Abok anu memang apal kana juringkangna kitu jalaksana. Sabab manehna jeung kitu jateh geus lila sosobatan. Ya Wok, ya Kang. Walon salah saurang jalma nu kakarak datang. Jawara Abok gancang nyampurkeun sarta nyalaman kitu jeung Jalung. Kitu oge tilu Jawara sejena. Cenah rombongan akang desa puluhan geningan duaan kamarana anu sejena. Tanya Jawara Abok beri kerung. Aduh, panjang caritana Wok, ke ku akang dicaritakeun. Ayeuna mah hayu gancang urang tinggalkeun ieu tempat teh bahaya euy. Walon kitu ja. Aduh nya hayu atuh Kang. Para Jawara gancang ninggalkeun pasir iblis ka 15 Jawara teh teu hese pikeun balik deui ka suku pasir. Sabab jalan geus ditandaan ku obor-obor anu diselap-selapkeun atawa ditalian kana dahan tatangkalan. Angin tiis ngahiliwir nebakana dadana saurang jajakangora. Anu ngaliglag sabab kancing baju palebah dana teu dikancingkeun. Si jajaka anu boga rupa kasep buukna panjang satak-tak. Sirahna didudukui tina samak pandan lempang salse bari nanggung tanggungan bajigur. Si jajaka teh tayalian Wiratama. Wiratama teh boga tujuan rek ka lembur Cariu. Sabab sawaktu manehna ngidar di lembur Tegal Panjang, manehna ngadenge beja ngeunaan dedemit pasir iblis anu jadi karaman di lembur-lembur sabudeureun pasir iblis ku kajahatanana jadi Rajapati sarta nyulikan orok pikeun diseuseup getihna.
Jiwa kajawaraan Wiratama satara saulas asihna kasasama kahudang pikeun milu nuntaskeun kejadian anu ngagegerkeun wewengkon priangan kulon. Wiratama ngalengkah mapai jalan taneuh srog tepi ka hiji pertelon. Lengkah Wiratama ngadadak ngarandag hiji bayangan wanaja geulis ngalangkang dina kongkolak panona. Husniah gedendeng Wiratama keteran sora anu dibarung ku rasa sono ti jero dasar hate. Kagambar dina sawangan kagelisan Husniah himutna rindatna cumaritana sarta cirikna sewaktu rek ditinggalkeun ku dirina. Aing rek nemonan Husniah heula we geus lila can manggihan kegeus nepungan Husniah kakarak terus ka lembur cariu. Wiratama teh neruskeun lempangna tapi jadi ngaleok ka belah kenca ngambah jalan ke arah kaler tapi kakarak ge sabora lengkah Wiratama ngarandag manehna ngajanteng mana nu kudu diheulaakeun nya. Wira nyarita sorangan tarangna katempo kerung aya rasa ham-ham dina jero hatena berang sabil dina batina. Keur kitu Wiratama ingat kana pesan guruna. Saurang jawara anu mibanda ilmu luhur geus sakuduna leuwih mentingkeun kepentingan jalma loba dibandingkeun kepentingan diri pribadina. Urang dibere anugerah ilmu hartina urang ditugaskeun pikeun nanjeurkeun bebeneran. Wira ngeluk tungkul. Bayangan rupa Aki Musadik alias Dewa Popolah ti kahyangan ngalangkang datang. Hapunten Wira Aki, nyatana batin ieu teh masih lemah. Wira malik deui ka arah jalan anu nuju ka lembur cariu. Husniah antosan akangnya saberesna ieu tugas akang baris nepungan nyai. Cek Wiratama ngagerendeng sorangan saterusna ngalengkahkeun deui sukuna nuju ka lembur cariu. Sanggeus sabora lila lumampah Wiratama tepi ka hiji leuweung leutik ceulina nu seukeuteng ngadenge sora anu ribut kawas anu keur tarung. Gancang Wira ngolebat ngadeukeutan ka asal datangna sora. Di sisi leuweung leutik aya 5 urang jalma gagah anu keur dikarepuk ku salosin jalma make papakean sing sarua hideung. Di tengah jalan aya hiji kareta kuda anu tarik ku 2 kuda hideung. Kusabab Wira can apal naon sarta saha anu keur tararung, Wira teh nyalingker heula ka satukangeun tangkal pikeun nitenan kanu keur tarung. Gancang wasrahkeun eta peti mas Gotawa. Atawa anjeun teh bakal ngacolor jadi banusan di leungeun setan Tanaga Gajah. Cek saurang jalma nu pangawakanna cangkung badag, 2 leungeunna badag sarta dipinuhan ku urat-urat anu naroronjol. Leuwih hade kuring palastra daripada nurutkeun kahayang anjeun walon si lalaki gagah anu disebut Gotawa. Gotawa langsung ngababadkeun pedang anu cekelna ka arah setan Tanaga Gajah. Setan Tanaga Gajah ngageser badana ka kenca, hiuk plos sabetan pedang Gotawa poos ukur ngababad angin. Hiuk hut geduk. Aduh, Gotawa ngagoak. Awakna ngadayagdag mundur dadana kahanca pisan ku peureup setan Tanaga Gajah anu gedena sagede sirah orok. Gotawa batuk sabora kali getih seger muncrat tina bahamna. Eta rasakeun dah, akibatna lamun anjeun teu nurut ka kaula. Keur kitu hiuk-hiuk bret-bret. Alah,
Dua orang batur nagotawa ngajungkel rubuh bari mandi getih kababat ku bedog-bedogna anak buahna setan tanaga gajah. Sababaraha urang anak buahna setan tanaga gajah muru kana kareta kuda. Ganjang ngaluar sia genut, hiu cebrot. Panto kareta ruja dijejak ku salah seorang begal. Ampun, sok bae cokot harta banda kuring. Asal kuring jeung pamajikan kuring ulah dikukumaha. Cek saurang lalaki gendut anu sirahna butak bari kaluar tina jero kareta kuda. Saurang awewe geulis umur 30 tahunan bari pipina baseuh ku Cipanon nuturkeun kaluar ti jero kareta. Beuteung si awewe teh katempo bureuyeng sigana bae keur kakandungan. Pawajikan anjeun geulis oge nya. Anjakeul kereuneuh. Cek begal anu bieuna jong panto kareta panana mureleng ka si awewe bari bibirna kumeta. Ampun, kaula nun sing karunya pamajikan kuring ulah dikukumaha. Sok wae rek nyokot duit adawa mas mah. Cek si lalaki gendut deui bari nyuuh ka si begal. Sanajan reuneuh ge euy lumayan we atuh Kang. Cek salah saurang batur si begal bari langsung nangkep ka si awewe. Bibirna langsung sosorotok rek nyium ka si awewe. Tapi ngadadak kulapes blug awak si begal teh ngajungkeun rubuh bari geus teu nyawaan. Tilu urang baturna ngagebeg reuas. Kunaon maneh Juro? Kumahakeun sia batur aing, heh? Cek salah seorang begal bari nodongkeun seseukeut bedog ka arah si awewe. Sedengkeun baturna nu sejen mariksa kayan Juhro anu geus jadi bugang. Wah si Juhro modar ning euy. Sirahna geuneuh. Tilu urang begal culang cileung. Ayo, keluar sia. Sia anu geus maehan batur kami. Salah seorang begal nyorowok, corlat kalayang, celek. Aya seorang jajaka didudukui samak make baju bodas anu palebah dadana teh ngaliglag nangtung di hareupeun tilu urang begal. Kuring anu maehan batur anjeun mah sarta sakedeung deui ge bakal ngirim anjeun nyusul batur anjeun ka neraka. Setan bangkawara kurang ajar sia. Serang euy, tarajang, seak, sewuk kiuk. Tilu bedog paheula-heula nyamber babarengan. Tapi aneh sekali ngolebat si jajaka baju beras anu tayalian Wiratama teh langsung bisa nyingkahan tilu sabetan bedog. Tilu begal olohok barang manehna malik. Geus kaburu narajang Wira teh ngagunakeun jurus katuncar mawur. Hiuk 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 duk 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 cebrot. Aduh. Tilu urang begal ngajungkeun rubuh langsung tiwas. Sabab satilu nage sirahna rengkah. Setan tanaga gajah anu keur ngagempur gotawa jeung baturna gancang ngagajleng ka arah Wira. Ninggalkeun musuhna sabab ningali opat anak buahna tiwas sakaligus. Kurang ajar, setan benceuh bangkawara sia sedana alas. Anjeun milu campur kana urusan setan tanaga gajah. Hartina anjeun geus bosan pikeun hirup. Sentak setan tanaga gajah. Teu kudu loba carita. Sor-sor we maju ari rek maehan kuring mah. Balon Wira teu ngeuleudeun. Setan tanaga gajah kekerot bakat ku ambak teu anta parah deui peureub buleud ngadius ka arah dada Wiratama. Wiratama gancang ngagiwar ke belah kenca bari langsung males ku tenggelan sodor kejona, tapi setan tanaga gajah masih bisa ngalelepkeun sirahna pikeun nyingkahan tenggelan lawana. Setan tanaga gajah ngerahkeun sakabeh pangabisana pikeun ngagempur Wiratama, tapi Wira lain tandinganana setan tanaga gajah. Anu ukur ngandalkeun kakuatan tenaga luar, sedangkan kakuatan tenaga jero mah henteu sabaraha.
Tapi karena jurus anu ka-10 Wiratama teu incah balilahan, sawaktu pereup setan tanaga gajah ngablesur tarik ke arah dadana. Wira ngawatek tanaga inti saepina salapis salimun ipis keluar nyimbutan kana badana. Hiuk ceger. Aduh. Pereup badag setan tanaga gajah ngajeger kana dadana Wiratama. Tapi anu ngoceh kalah ka setan tanaga gajah. Awakna macelang ka tukang aya kana 3 tumbakna. Pereup katuna katemu bareuh tulang-tulang naremu. Jawara Gunung Salak Jeko tawa barang ningali halimun ipis anu kaluar tina awakna Wiratama. Ngaran Jawara Gunung Salak atawa Jawara Bajigur Sakti geus kakoncara. Tukang ngabasmi kajahatan sarta para begal anu sok megatan di jalan. Salah sahijina cirina nyaeta awakna sok kaluarkeun halimun ipis atawa sinar bodas anu matak silo. Setan tanaga gajah geus nyakel bedog rubakna ku leungeun kenca. Manehna nyebrut maju ka arah Wira. Jawara Gunung Salak teu cicingeun manehna rikat ngamungun jurus ngageprek muncang ngarenos bawang. Hiu gedug dawat. Setan tanaga gajah ngowowong cepro. Daging tonggongna setan tanaga gajah ambrol, tonggongna gorowong bolong. Ieu kampuhan jurus ngageprek muncang arenos bawang anu diteunggeulna dada anu ambrol na tonggong kalayang blak. Awak setan tanaga gajah nangkarak bengkang moal hudang deui pikeun salilana. Anak buahna anu karitujuhan gancang sumuju di hareupeun Wira. Ampun den, kami nyuhunkeun hirup den, ampun. Cok anu tujuhan, bari ngadagor-dagorkeun tarangna kana taneuh hayang dikarunyaan. Pikeun ayeuna, kukuring dibere ampun. Tapi aranjeun kudu babalik pikir sakali deui ngajalankeun kajahatan, kuring moal deui mere ampun. Walon Wira, sumuhun den, sumuhun, kami janji bakal insaf den. Kami bakal babalik pikir, sumuhun, janji den, sumuhun. Geus kitu mah, 7 urang begal teh ting bertak lalumpatan teh sirikna notog-nodogkeun maneh. Ka mana Jawara Gunung Salak teh? Cek tawa culang cileung sababarang ngicep Wira geus ngaleungit eueuh di tempatna. Sedengkeun Wiratama mah geus leumpang deui di jalan anu nuju ka lembur Cariu. Bari nanggung tanggungan bajigurna anu tadi disimpen di satu kangen tangkal. Dina kayan kitu, corelat kalayang cele aya saurang awewe tengah tuh datang ka palebah dinya. Eta awewe teh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katihuna nyakelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh, geraja-rajan heula ieu. Eta Aden, Kasep. Sok mangat raja-rajan ibi nyanak ieu teh nyanak. Awug amis raos kareueut geura matak dedeun ieu. Awug ibi mah cek sasage. Tah ieu teh kukurau alias urap jagong raos geura kareueut. Matak wareg deui. Pohar apa miarsanya kawujeng norojol ya bisa ruwiti deh. Kukituna urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Wiratama si Jawara Bajigur Sakti alias Jawara Gunung Salak. Kumaha lalampahan saterasna urang antosan di bagian anu salajengna nya bagian anu ka-7. Hatur nuhun kasadayana para mancomania anu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Ayeuna mah akina bade maosan heula pairan nu tos lebat aya sawe aya Mamah Andri Maulana Karawang. Alhamdulillah hadir mancoki sumuhun atur nuhun teh Anita Parel ge manco bari calik dina jojodognya bari nuang ieu ngamam naon teh awug. Teh Nuraini Silvina Dewi atur nuhun manah oge Waalaikumsalam alhamdulillah manco deui di dedemit mangga prung teh Rina Tioman hadir. Deh eta bisa ruwiti kingan kumalayang wae muhun ya rada lamparnya jarambah
Kang Ade Sukarna di Cicadas Bandung hatur nuhun hadirna, teh Ustaz Adele teu satya ngadangukeun. Kang Jaya Sumpena ge di Jakarta Timurnya Mancotras, Waalaikumsalam. Amin piduana ti Aki Waluya dongeng Sunda Waluya Aki Sunda Waluya hatur nuhun. Teh Lia Yulan dari Bawel, Waalaikumsalam manco deui hadir ki sumuhun hatur nuhun. Oge Kang Prabu Arjuna hadir nyaksian Wiratama. Kang Agus Somandri Norojo manco bajigur saktina ki hatur nuhun. Tidago oge teh Sari Rosyati manco tras. Teh Linda Imut di Bandungna oge manco Wiratama ki sauna hatur nuhun. Pogot neraskeun hanca teh Intan Ramadhani oge teh Tami Malihan uti Ciamisna hadir teras. Kang Setia Budi oge heded pisan manco ki hatur nuhun. Teh Yulina Belia manco aki hatur nuhun. Kang Asep Syuherman di Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam. Dedemit Pasir Iblis ki hatur nuhun. Mugi aki ayeuna kawil jeung sareng kawalojaan amin. Assalamualaikum Ki Asep Sepuluh di Cibuntu hadir manco prung. Hatur nuhun Kang Asep. Kang Gus Wadiningrat oge assalamualaikum. Saur hayuki geura pendar bisa witi orang ka pasar meh ngider saurna. Pamiarsa sadayana sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur. Akina amit mungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.